palujengan di lebat nami Gusti Yesus. Upami Bapak Ibu nuju mayunan kaayaan putus pengharapan di kahirupan di lebat nami Gusti Isa Almasih aya jalan keluar. Pangandikannya ngamkeun, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah pangandika ieu ngandung jasa nyiapkeun kangge urang-urang sadaya, urang ulah baluang kumargi di lebat nami Gusti Yesus aya pengharapan, aya jalan anu bulungbung anu terbuka. Urang ngadeuheus kapayunan Gusti dina satiap pahirupan urang, ulah pencewang, ulah bimbang kumargi Gusti Isa Almasih anu teras bakal nyerangan dina kahirupan urang-urang sadaya. Tur anjeunna tos maparin jalan kasalamatan kangge sadaya jalmi anu percanten ka anjeunna. Gusti Yesus ngaberkahan.